Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring bade ngadongeng anu judulna Sasakala Leuwiliang. Kira-kira puluhan tahun abad katukang di Kabupaten Bogor aya wahangan nu gede kacida. Ieu wahangan teh geus kakoncara. Loba laukna sarta geuman. Dina hiji waktu aya jajaka nu ngarasa penasaran, hayang ngabuktikeun naha bener di ieu wahangan teh loba laukna jeung geuman. Atuh manehna ngahaja datang ka dinya pikeun ngabuktikeunana. Manehna nyiapkeun parabotan pikeun engke nguseup di eta wahangan teh. Bebekelana oge ku manehna geus disiapkeun. Ceuk beja jajaka teh datang atis ka bumi. Sadatangna ka eta wahangan tuluy we manehna tatan-tatan pikeun nguseup. Bener we barang clong usupna dialungkeun. Ari giruwil we usupna aya nu nyatok ku lauk nu gede. Atuh tiap ngaclemkeun usupna ngaclong giruwil we. Atuh si jajaka teh ngarasa betah nguseup di dinya. Barang manehna rek ngaclemkeun di usupna aya nama eueuh nu nyanggut usupna teh. Ngadaguan keseng keukeuh we usupna teh eueuh nu nyanggut. Atuh tuluy we usupna ditarik. Tapi barang rek ditarik beut pageuh kacida usupna teh. Si jajaka teh nyangan usup cadangan. Maksudna lamun aya usup cadangan, usup nu ditarik pagi teh ku manehna rek dipegatkeun. Tapi usup cadanganna teh teu ka bawah. Kulantaran ngalasa lembar kana useup nu ditarik pageh teh nya manehna turun kana eta wahangan. Mimiti disasar caina deet. Keukeuh teu panggih di mana useup teh ngaitna. Keur anteng nyasaran useup teu kanyahoan wahangan nu keur diturunan ku manehna teh bet jera. Atuh turunan ku manehna teh bet jera. Atuh ngan keurelep we manehna ti keurelep. Barang manehna inget naha bet geus aya di hiji wewangunan nu puhara agrena. Si jajaka nginget-inget di mana manehna aya. Teu kanyahoan ti mana jolna. Ujug-ujug aya putri anu geulis kacida. Sang putri teh nanya ka si jajaka, "Di mana asal saha ngaran?" Jeung loba-loba deui pandanyana teh. Tapi hiji ge taya nu teu kajawab. Sabab eta si jajaka teh geus ngarasa katarik hatena ku kageulisan sang putri. Atuh sang putri ge kitu, ngarasa katarik ku si jajaka teh. Teu lila kawin we si jajaka teh jeung sang putri. Salila ngawangun rumah tangga jeung sang putri, si jajaka teu sadar lamun manehna aya di alam nu beda. Dina hiji waktu si jajaka bebeja ka sang putri yen manehna hayang balik heula ka lemburna. Ku sang putri diijinan ngan aya syaratna cenah. Upama geus tepi ka darat, si jajaka teu meunang ngalieu ka tukang. Bunga hate si jajaka teh. Sarta manehna janji ka sang putri, yen lamun geus tepi ka darat, manehna moal rek ngalieu ka tukang. Nya tepi we ka darat, si jajaka poho kana janjina, ting kunaon manehna bet ngalieu ka tukang. Tapi barang
dilihat bet lain gedung anu anggreng deui. Tapi mangrupa hiji liang anu kacida gedena. Si Jajaka nginget deui kana kayaan dirina. Manehna ngabrigi deui jeung ngarasa sieun kacida. Komo bareng tadi ngalihat teh bet katempo ku juru panonna eore gede asupna eta liang. Teu anta parah deui ngan berbet we manehna lupat bari jojorokan minta tulung. Inget-inget geus pada ngareang ditarulungan ke urang lembur. Sagala kejadian nu kaalaman ku manehna dicaritakeun ke urang lembur. Si Jajaka janji dina jero hatena yen moal datang deui ka eta tempat. Tapi sabenerna mah lainnya si Jajaka wungkul kejadian seperti kitu teh tumibahna. Loba nu ngaralama seperti kitu, malahan mah aya nu nepi kanteuna. Untung we si Jajaka bisa selamat balik deui ka lemburna. Nya ti harita ku urang lembur nu aya di dinya eta tempat ngaranna Leuwi Liang. Hartina leuwih nu liangna gede kacida. Kiwari Liang teh mangrupa hiji kecamatan di Kabupaten Bogor. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.